Ajar maneh bener masang wifi. Atuh zaman kiwari mah teu masang wifi mah da. Wangunahan komo di imah. Atuh urang ajaran ngawifi make kabel henteu. Ngeun deui atuh lo basan tanya aing mah. Ya, ai wifi teh bener aya kabelan nu kumaha tah? Ais maneh nyeloba nanya nya ngariweuhan aing keur ngawifi aduh. Ye, di mana-mana ge wifi mah kabelan langsung internet teh asup ka dieu ye tah. Model kieu tah. Aya juga obat nyamukan tah, ieu wifi ngaranna. Aduh, Anu kitu nya. tah aing mah. Atuh urang hayang ajaran. Duh aing hayang ngajaran mah atuh tinggal bawa HP-na ka dieu. Ya, Nis tah tuh. cing dah hese. Ya, Teuing. ieu HP na urang mah nu kieu. Ieu. Da HP kitu mah geus moal bisa. Moal bisa ngawifi nu kitu mah. Aduh, aing teh ka dieu teh ngawifi dah beli HP. Kumaha jalma teh sih? Gimana sih ya? Aing tas di ulin ti leuweung. Eta sabuk di mana nu kitu? Bagus adalah sabuk aing. Inden bro, ieu teh pesan teh inden ieu teh bro. Inden di mana? Atuh aing pang ieu kan. Kamu pesankeun? Heeh, pang masakeun di mana eta? Ya nyawa pabriknya. Hayang nyaho. Dulu siapa pabriknya tuh anjing. Tahu anjing. Itu pabriknya itu patut. Guys, aing balik ke laut burit ya aing mah. Ulin kuku mah pamajikan sini neangan aing mah. Aduh jing. Kadengan di tikungana. Yuk. Pan silakan lah denger. Salam ya tuh anjing cowok nu geus geus saya tanya deh ah. Ih, gas mah. Jadinya balik aing heula. Aing ngabejaan. Yes. Tolong. Labu aing ieu kecepet. Labu. Eta aing ieu teu beurang di bejaan. Oke lah mau ambulan. A few moments later. Aing ieu teu beurang san di bejaan. Mate nek hujan lauk menang-menang di. Balong aing juga aya nu ngecak. Menang euy. Acan yo kubu inung aing kita tadi nungguan hayangan lauk ya. Baik. Sindung Jon ngalangan. Oh, Mang. Kalau mau itu dah dia pasti buka purit ya. Oke. Buka nah, balik mah yuk. Sia nongkrong jeung aing teh gablek duit hanteu. Bukan duit teh. Maknya cik atuh goceng ceban mah yeuh aing ti isuk mula. Teu ngopi-ngopi acan jeung udud aduh. Ribu. Loro urang boga duit, Mang. Apa ya sih? Mang, urang tuh. Wah, urang boga ide. I know. Yuk, siap. A few moments later. Aing mah pokona mah tah hayang nyaho. Utang nu gocap kudu lunas ayeuna pokona mah. Kudu eta mah. Main. Oh, alasan teu boga duit pokona mah. Sipan atuh sultan. Pokona mah aing utang nu gocap kudu dibayar, pokona mah aing tah hayang nyaho pokona mah. Oh, aya naon atuh? Tah, si eta tah boga nu utang ka aing gocap aing mah. Bismillah. Oh, sia boga hutang ke sia tah gocap. Mang Boga duit. Bayar sia teh. boga duit bayar atuh ke heri boga duit mah. Boga duit urang poe nama duh. Bener aing boga Lewat aing hayang ngopi. Urang kita boga duit ya. aing aya ngopi kita boga duit ya. Aing kudu ditalangan ka si ieu. Hutang. Bogaan gocap. Bener. Bener aing mah. Waduh, oh bener Mang. Urang boga hutang ke si itu. Bismillah Mang, urang leuwih. Siapa? Kayak aing itu. Ya, bayar kan untuk pakai jajan.
Oh, kan yang bayarkeun. Ayo, Ayo balik lah. Yuk, nuhun.